Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak, Ibu guru, anu kuring dihormat, rerencangan anu kuring diporeh cinta. Tetaacana urang manjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nutos masihan urang sadayana nikmat sareng kasehatanna. Jeung teu hilap junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kuring dihormat, aya hiji anu kuring bade dicarioskeun nyaeta anu sareng nu urang kedah diperhatoskeun nyaeta tentang kadisiplinan. Di zaman kiwari eta kadisiplinan di siswa tos kurang kesadaranana. Biasa katingali dina cara pakaianana, cara sikap dina upacara. Hadirin anu kuring dihormat, aya sababaraha hiji anu kadisiplinan anu kudu kusiswa diperhatoskeun nyaeta tina pakaian. Nah, dina pakaian urang biasa ningali hiji kapribadian eta siswa. Teras dina pakaian oge biasa ningali kebersihan siswa eta. Hadirin kuring dihormat, kukituna urang salaku siswa kedah biasa negakeun eta kadisiplinan, ngalaksanakeun eta kadisiplinan. Hadirin anu kuring dihormat, ngan sakitu diantara anu kuring biasa dicarioskeun punten bilih aya kalepatan kata atawa sikap, mohon maaf, kuring ditutup. Wassalamualaikum